Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keraya kuari di alam hakikat jaka bagian Allah sebab Allah te al-qahiru fauqa ibadihi bisa henteu orang mempertahankan sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu orang mempertahankan gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu orang mempertahankan hirup supaya ulah paek jamal bisa henteu orang mempertahankan sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu orang mempertahankan susah supaya ulah sugih mal bisa cak hakikat mah jaka gege kabege menang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadegda menang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah teu ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil alamin kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tak ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya oh hideung aja pengek deh beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda fitrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi nyaritakeun tempat wadah az-zarfu tabi'un lil mazruf fi syaraf wa ghairi wa titi wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae sakumaha kamari kurung manuk tina jati manukna manuk gareja sengsarikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna mantep imahna gedong agreng miliaran tapi barang kaluar petot jelomana teu tertarik kabeh ge lah ngan imah doa tapi imahna RSS kamarna genyengkleh barang keluar masyaallah mahaza basaro ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teh aing dibere senyum nyeblak hate panah aspara nancep ka jantung aing pangyabutkeun oh nu bisa nyabut iwaltinyana dewe nu nyabut teh aduh budak teu bisa aing keur beuting kunaon emang nyeri huntu Gusti Allah tuh wadah masapira wadah aya inova herang jasa barang kaluar awewe di jero inova hideung lah inova hideung ngeusiana tersep aing mah aya nu naik 08 brek wah klakson ge parem dak lawang ge geus eueuh relan geus teu bisa ditutupeun ai kaluar masyaallah Gusti Allah bintang film internasional ya Allah ieu mah pohara jasa geus teu kadeuleu tah angkot teu kadeuleu nu kadeuleu adalah bibirnya yang merah waduh teh jadi kumaha nu diwadahanana awak kurang di bagusan make Samarenda make bagus make baju nu luar biasa wah jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya urang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi urang babarengan jeung jelema duh sampingna ge tilok diistrika boro-boro Samarenda
menang meli tas dibeli dipakai terus disese eta ku sebab tadi istri ka kosper bae nikel tapi masya Allah hatina bening hatina bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunaheun jas urang lapar asup ke restoran keun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula mah tinggal catet bae ge sabaraha beakna bersih hati geunaheun Gusti urang boga pemajikan gelis tetapi ieu hayang itu hayang budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung besi teu manggih deui kos kitu tapi makan hati luar biasa gelis ge teh bazohirna doang tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa kagadeng mingguan aya emang ongkosna aya ieu besi kurang ya ongkosna ieu ngan balik pangmerikeun BH sial nikel jasa tama nya jore nya bapak Ngilahin ka urang teu boga pemajikan senang hate. Aya bae di lembur aya nu moal ka moal tahlilan gitu. Moal baru ya geus kajen teu moal mangabejaan bae mapan ngeunaheun tah. Sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkat teh tinggal lah berkat ieu ceuk nu penting mah kakana we balik. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh tau kana hate ngeunaheun jasa pendeta nikmat jasa do eusina eusi jerona ya Allah ya Rabbi urang boga guru kiai minggu datang di ongkosan sebulan deui datang di ongkosan deui di 3 bulan datang deui di ongkosan cak santrina ieu mah garong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget orang batinna du dunia teh teu karasa teh kos kitu tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondok keun bae mama ulah dipikiran anjeun bae lah geus henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil teu kudu jadi ngeunaheun berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake ka hayang di murid nu aya di leungeun murid dunya nu aya di murid teu dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieu ai silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hate guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal ti hayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihi manil wasawis syaitaniyah ta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum manil wasawis eta bae hiji teu hayana naon masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor tersep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapir gitu. Cek orang lembur mah bilau sapir dek bilau sabor kumaha sia bae eta emang sia mah kanya dengan ka bilau-bilauna doang atuh bilau bae bilau sapir geus
bening cacat resep hargana mahal hati urang lamun bersih jelema bakal resep gitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al-amkinah ta'lumu biqadri ma yaqa'u fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipakai ibadah ka Gusti Allah kajabali arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah, luar biasa. Iyalah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah. Aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah. Di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf, di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa salat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar teu bisa. Teu bisa ta eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya termasuk zawiyah musalla majlis ta'lim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah urang ka pamijahan aya guhana urang ka Demak aya masjidna hayu bae urang ka dieu ka Banten ulu kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit kuari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu kuari ge sing hade teh di masjid Banten teh nah sebab naon aya tempat khalwah sultan aulia yakni Syekh kitu ka Kangjeng Maulana Hasanuddin itu gene di Maulana Yusuf ayat tempat khalwah ayat tempat khalwah nu kuari masih kene diabadikeun di kulon dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik mun urang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya ya buayana aya buaya putih aya buaya hideung aya nu di darat mah buaya darat teh lain deui. Nah ieu buaya tah eta tempat khalwah. Tempat khalwahna para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jeung lian-lian ti eta. Ka eta teh nyaritakeun pangmulyana arfah. Sebab di dinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, Ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di arfah geus dihampura dosa. Pohara jasa Allah menghargai arfah. Setiap jelema nu datang ka arfah usim haji, gas pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha-kumaha asal datang ka arfah niat hajiat ihram atuh geus dihampura beges dosa. Eta agungna arfah eta. Masya Allah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di arfah. Abeh malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu dedi itu. Lelumpangan bae itu budak di arfah ngarokok deui cek malaikat.
letak ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna arpah. Ku agung-agungna gunung arpah sehingga urang nu di luar arpah. Urang nu di luar arpah disunahkeun nyaruaan ke kanu di arpah. Hiji urang sunah ulah menyisiran. Sanajan di dieu. Dua ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arpah. Nomor katilu urang teh disunahkeun taqarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arpah. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang na di dieu kudu taqarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpah bae. Menghargai nu di arpah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpah. Eta teh sunah teh urang itu. Urang tak mulia jasa teh arpah. Mulia jasa teh arpah. Nah, cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arpatu. Tempat di mana bae sarua jeung arpah bae cek ahli marifat. Di Cilongok sarua jeung arpah di Pasar Kemis, sarua jeung arpah di Cikupa, sarua jeung arpah teh di Citra. Sarua jeung arpah teh. Di Citra teh Citra. Puri Jaya sarua al amakin kulluha arpah cek arifin. Nah li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi seungit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat. Waduh di imah eta teh sing suliwer. Sing suliwer teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan kitu majlis didatangan ku wali Allah. Bakal beda teteh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta, beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Kok bisa kos kitu si wali lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae. Urang bae urang. Di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda asa deukeut ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan. Saha bae asa deukeut jeung Allah. Kuari sahabae ketika di arpah inget keur didelekeun ku Gusti Allah. Boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae. Geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah arpah bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya mah selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ga beda. Beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan. Urang mah Mandalungan. Artina Mandalungan teh urang mah bunglon. Lembun keur katutupan kuno hejo jadi hejo. Katutupan urang mah kuno putih jadi putih. Katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna. Membangun bahasa Jepang nama kameleon. Tak eta kos kitu teh tah. Jadi bunglon urang mata. Tak eta teh kumaha katutupanana bae. Ai wali mah teh di kumaha bae kitu bae nya. Urang mah lamun di Mekah kakara karasaan deukeut jeung Gusti Allah. Memang kitu boga sakitu ge geus bagus. Boga sakitu ge geus bagus 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram. Nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad. Eta manggeus moal aya tanding. Nomor kedua di Multazam. Nomor katilu di Hijir Ismail moal aya tanding. Kaopat di Makom Ibrahim moal aya tanding. Kalima di pas Rukun Yamani. Di Rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dina mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jang di dunia jeung di akhirat. Dipagahan ku Kangjeng Nabi ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wah bae di Rukun Yamani mah eta bae doana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malaikat amin 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 amin. Eta teh urang keur ngadoa teh. Urang ngaluring Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban amin. Cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat. Ngan kurang mah teh kadeuleu bae pernah lain pernah ratusan wali pernah neuleuh hadir ke para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikeun neuleuh wali-wali Allah teh di dinya teh mantak di Baitullah mah di Baitullah. Andai kata Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah dijaga perang tetep pinuh bae Baitullah mah malaikatna engke biswarin syatta ngarupa manusia nu beda-beda tetep pinuh bae di Baitullah mah ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh okos dipuri lain jelema kabeh jurig teh sawaro lain jelema kabeh. Mantak kurang teu kudu dedesekan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali kadieu saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran ka ulah ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarruk ka Gusti Allah Gusti abdi makajen ku kumaha ge hayang dibere bisa nyium be ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang kurang jlob we aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat tayang ka multazam Gusti multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusia nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka multazam jaya teh anu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong gitu terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelema nya hon ti mana meureun datangna nyana keur kieu bae eta neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beuteung nyana eta kieu masyaallah model jasa haji barang neuleuh ka dieu ka Baitullah jadi mah deukeut jasa ka Hajar Aswad jadi deukeut jasa ka Hajar Aswad mun kadinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana eta lamun urang inget kajadian kos kitu pan aneh haju geus beres terus urang kaluar ai si tadi jelema mana eueuh subhanallah tak etalah nu kos kitu hararese di Baitullah mana mah teu kudu desek-desekan asal urang beneran ka Gusti Allah ujianana engke nu malaikat kabeh di dinya nu pinuh teh lain jelema kabeh lain jelema malaikat biswarin satta nah nu mata kurang ngadoa teh ya lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad rukun Iraqi rukun Syami rukun Yamani pas pelebah juru-juruna bae ngadoana teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinuh ka tukang urangna ka tukang asal lempeng mah jeung Hajar Aswad di dinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur leuleukeun waduh si Peri keur ngadoa didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawidni zaujatan yang delok cek jalan kadege ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti ja kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pae hayangan kanyana jadi doa teh ulah sambarangan terus karukun Iraqi karukun Syami lempengan juru teh lain lalagaan teh doa teh mana deui mizab teh kitu naon ngaranna pancuran emas
eta teh selalu tidak emas di jeuna, selalu tidak emas, lain Mas Yono emas beneran. Eta engke diganti deui disimpen, diganti deui disimpen, diganti deui disimpen, aya sejarahan, dibangun sekian sampai sekian, diganti deui sekian danana. Eta teh aya perpustakaan, aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mendekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah, ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh nizam, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah, urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Nantak Soeharto begitu asup ka Baitullah, kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna. Bener bae lengser can balik ka Indonesia geus lengser. Sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah. Ji kos mayit, ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah. Urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta. Ulah ngaragap ka mayit eta. Sebabnya na teu maot. Geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan. Tapi ketika urang wanoh ka manehanana, urang wani ka nyana ja biasa sok bergaul, urang nyium sunah. Okos Kangjeng Nabi begitu wafat, Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar. Atuh emang mitohana. Sajaba pitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha, pernah babarengan hijrah ke Madinah dicium nu sejen endek nyium disetop ku Sidina Abu Bakar keur hirupna wani teu ka Kangjeng henteu ulah cukup bae ngadoakeun. Jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi disetop ku Sidina Abu Bakar, ieu teu maot ahli Allah mah geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah. Mata ke ulah dihayang-hayang ke Baitullah mah asup moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah. Geus asal di luar rame urang tawaf. Nah ieu. Jadi al-amakin kulluha arfatu li'anna al-amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti, Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon? Ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng. Ku abdi pake di alep berkah we Gusti. Mangga cek Kangjeng ke ka ditu nya Kangjeng ka ditu calikna di mana di cirian kumanehna. Kemudian salat tempat salat geus teu menang ku usaha ieu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa. Dengan cepatnya na teh tak bae. Kok ieu salat bisa jadi ngeunaheun kieu? Diurut Kangjeng Nabi, diuk diurut Kangjeng Nabi salat cakna indah jasa salat. Asa kadeuleu bae Gusti Allah, masyaallah. Atuh urang mah salat diurut bupati. Ya. Atuh nu kabayang korupsi. Tuh, entar cek ada eta lain lalagaan ieu. Je, ulah sambarangan li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Bidzalika qala syair. Sayun lahu wajabi kullu waqtin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah. Tiap cicing di hadapan Allah, di lawang Allah, eta teh adalah al pahijatin berbanding jeung 10 munggah haji. Sebab naon asa jeung Allah bae, cicing di mana asa jeung Allah bae. Apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa, anu maha ngalindih. Ieu dieu kurang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah, nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah. Ieu sugi urang dipaksa ku Gusti Allah, susah urang dipaksa ku Gusti Allah. Ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah. Hirup sia dipaksa tita hirup, gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah. Sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik teh, waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah. Cager dipaksa ku Gusti Allah. Paeh sia, paeh bae. Pertahan
bayangkan coba coba mual bisa al-qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka begenang Allah ieu. Geus bete kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah, jaka begenang Allah. Ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah. Atau anu perlu disalahkeun teu aya. Ai kos kitu mah tuh diantepkeun we, oh masalah. Atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu. Asa teu kaharti, atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti. Tuh kaharti. Urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat. Syariat heula urang mah kaditu teh moal kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi tuh pan biasa bakal lakos gitu tah urang mah kakara ge datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat sebab naon sebab nu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sebab urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sepan urang mah ieu gaji kakara ditambah sakit geus deulean jam bae. Besi teu kaburu ngantri cakin le ye. Emang bersyariat atau syariat bae. Ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita. Jadi urang lepaskeun dimensi syariat, urang kuari asup ka dimensi hakikat. Urang keur aya kuari di alam hakikat. Jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fawqa ibadihi. Bisa henteu orang mempertahankan sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu orang mempertahankan gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu orang mempertahankan hirup supaya ulah pae jamal bisa henteu orang mempertahankan sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu orang mempertahankan susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kagege kabeh ge meunang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu. Ketika orang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil azim kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tah ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya oh hideung aja pengek deh beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu orang ngaca ye pendek ya aing mah ye tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah ye oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah iya hakikatnya menang Allah jelma ibadah nang Allah jelma maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usoli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Aja kumaha atuh teu usoli sasar sia. Jadi amin rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah. Geus cenah mah manteng ka Gusti Allah Allah teh al-qahiru fawqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu zuhri Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah lain kitu aing hese ngomong na ye ku bayu hese ngomong nah eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantok moal anggeus-anggeus caritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kade ya Allahu akbar tah ieu sidakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah
innallaha ma'ana teh karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asanang Allah kulluha al amakin kulluha arba nah sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae mantap jangan mah salat teh teu ngatur henteu ngatur wali mah salat teh aya teu salat-salatnya mah kieu bae teu salat-salatnya nama mantap besi di lebur aya teu salat-salat rante tuh kos kitu iya kos kitu bae nya nama aja nama hayang ka Arfah bae bisa ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah ngalengkah doang ka Mekah wali mah moal aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumat sakali ka Mekah wali mah kitu bae di pamanageun wali mah kitu bae nya nama bisa nya nama besi endek ka Mekah tok bae cenah dek ngurus salat Jumat ye bisa bae besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah sehingga eta ai prakapangi di hotel eta kos kitu nyada teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa aya wali rijalul ghaib aya wali nukoba nujaba ngoropa asoib aya wali abdal aya wali kitu autad aya wali muhtar aya wali imamani aya aktob keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70 nya nama tilok boga tempat nya nama rijalul ghaib mah pipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna mantak bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nih aya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna kijahian tak kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pemajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can barale kabeh aya naon ieu dihudangkeun deule coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heuh ieu geus nya geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pemajikan ditinggalkeun tengah peuting gini abah dek mana? Abah mah dek menghadap Allah, geus ulah loba omong. Santri ditinggalkeun. Trek bae keluar. Hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon, aya nu kapanggih di Banten, aya cirina hiji dampal sukuna. Ieu nya nama gede hajur rada kajero gitu saeutik. Nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan. Ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah. Geus teu eueuh. Atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan baraleg geus kitu bae ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuat tante urang mah kos kitu kieu lain kurang itu cintaku masih berat ka pamajikan malah deung nyandung wah tuh boro-boro jadi rijalul ghaib betul teman boro-boro teh 70 sadunya teh jang penguat dunia eta kata pugutugur keur kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalal ghaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya uropa ya asaib nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali mukhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun itu mun bahasa Jawa na cikeneh naon
tuh tah ceritanya na cikene mah wis beres geus ceritana je cek Abu Yarmin aing naik kapal Abu Ya mente pon pohara amat geus beres Abu Ya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapangijeng kita meti Cilongok cenah di dituan seh je nyana kapal gitu bebeja keur di ditu nama teteh kos kararitu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapangi jeung Abu Yatim Yatib muridna kapangi di Baitullah kapangi di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kamari teh kapangi henteu sia salah beureun lain aing henteu nya nama henteu ngaku aya Haji Napi kapangi jeung almarhum Abah Haji Napi kapangi jeung Albang ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapangi jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung kepakai raha ih berarti kan kapangi itu mental bohong sih lain aing berenang tadi aku urang malah mun we kapangi jeung waktu aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan blon eta urang mah tuh batak lain wali teh kos kitu teh non wali asli mah teu aku ya mah ai urang mah nu teu jadi aku emang urang mah raja blon urang mah gara aku padahal banyak anak kapangi ajak Haji Napi teh cek kira jahit teh kula atupan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lakona ieu bebeja teh ka henteu apa badan teh ka mana cek cenah teh eta Abu Ya teh lain hiji kapangi jeung muridna begitu ditanya ka bu salah dia mah aing mah teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapangi ai urang mah lain kapangi teh sejaai hari tadi pengkolan teh banyak baik lah eta aya tah tolol jasa hayang diwali-wali burung Masya Allah sakitu sok ngadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nya tuh ya Allah ya Rabbi. Nah iya, kayak cerita wali anu datang ke Mekah, insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.